lamun urang geus bisa hilim aya di dia, ilmu aya di dia, hikmah aya di dia, urang lain aya di alam ieu. Lamun urang aya di alam ieu mah kieu bae. Hartina kieu bae teh kumaha? Urang ka Bandung 3 jam, mun teu macet 4 jam, Garut 6 jam, kitu bae kajen kumaha ge. Di alam ieu mah kitu bae. Urang naik pesawat ka Singapura sabaraha jam kana pohoan min ka dieu ka Singapura? Sajam leuwih saeutik. Aing ka Singapura teu nyaho kaler kidul, berangkat peuting balik peuting. Ka Singapura pernah tapi teu nyaho beurang. Cak batur Singapura rame, cak aing mah henteu. Sepi Singapura, teu manggih jelema hiji-hiji aja. Sebab aing mah berangkat ti dieu peuting, zarah ka makam, memeh subuh balik deui. Subuh geus aya di Jakarta. Jadi teu nyaho beurang ka Singapura teh. Ngan ulah eleh sumpah doang batur nyaritakeun Singapura, geus aing ge. Geus aing ge ka Singapura. Ketika ditanya rame kiai, teu nyaho rame aing mah. Sepi Singapura. Lamun urang aya di alam ieu bae mah kieu bae. Singapura sejam setengah. Urang ka Mekah 9 jam. Urang ka kitu Eropa 18 jam. Ka Amerika 18 jam. Kitu bae di alam ieu mah. Ketika urang aya ilmu, hilim, hikmah jeung makrifat, dibukakeun hijab fakashafna anka gitu. Pabasarukal hadid blak dibuka ku Gusti Allah. Ulah di alam eta atuh capek. Cok sok kadieu sub ka alam eta. Disebutna alam malakut. Urang kuari di alam mulki, lamun urang geus dibukakeun fakashafna anka gitu, urang asup ka alam malakut, disebut alam malaikat. Di alam malaikat mah, di alam malaikat perbedaanna per hari 50.000. Sapoe di ditu di alam malaikat di urang 50.000 tahun. Sakali deui sapoe di alam malaikat, alam malakut, di alam urang 50.000 tahun. Masya Allah. Ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 sana, 50 alfas sana. Ta'rujul malaikatu, naraik malaikat, warruh berikut malaikat Jibril ketika mawa ruh-ruh urang diangsongkeun ka Gusti Allah, ilaihi ka Gusti Allah. Fi kulli yaumin unggal poe miqdaruhu kana miqdaruhu nu aya ukuranana 50 alfas sana, 50 tahun. Sapoe di alam malaikat 50.000 tahun di alam urang. Masya Allah. Tikalkan ke urang. Boho hese nu bata kecepatanana luar biasa. Sub ke alam eta. Mekah salengkah, Madinah salengkah. Sub ke alam eta, Banten salengkah. Sub ke alam eta, hayang ka mana urang? Kangjeng Nabi diasupkeun ke alam nu eta. Sakicep ke Masjidil Aqsa, sakicep ke Sidratil Muntaha, sakicep turun, sakicep ke Masjidil Haram. Kangjeng Nabi na geus nyaho alamat. Kangjeng Nabi teh kapan uswatun hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kangjeng Nabi teh contoh, mun Kangjeng Nabi na geus dibere nyaho ka alamat Gusti Allah. Kita dibejakeun ka umatna, nu penting ilmu, hilim, hikmah jeung ma'rifat bakal akur jeung Kangjeng Nabi. Sok gerage urang ilmuwan golbu urang hiliman gerage geus dihiliman, dihikmahan jeung di ma'rifatan. Wow, fakashafna anka ghitaat. Buka pabasarukal yauma hadid, mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu. Kahandap bisa, kaluhur bisa. Kiai kula mah hayang carana bae kumaha carana? Dibere aya 4 cara. Sebab di urang aya 4 mata. Nomor kahiji mata kasat, nomor kedua mata perasaan, nomor katilu mata gelbu, kaopat mata pagawean.
urus mata eta gerage lamun diurus ku urang mata ieu diurus ku urang mata kolbu diurus ku urang mata perasaan diurus ku urang mata pagawean urang bakal asup ka alam malaku carana kiai sok regepkeun ka dieu supaya orang bisa haliber kabehannya peureum plek delekeun heula ulah ka peureum delekeun peureum ieu kakarak mata kasat kuari Allahu Allahu Allahna asupkeun ka irung tarik Allah keluar irung kudu dileureut ku mata perasaan Allah 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 naik awas bisa haliber kabeh ya tenang lah ieu kan pelajaran hiber supaya haliber geus beres peureum ieu hu Allahna di irung kuari asup